Bismillahirrahmanirrahim. Supaya hampang kanu ngajina kitu tate tukang son meh ngarti mah gitunya. Atau siap Bu? Pokona mah anu ceramah ngan saurangnya teu meunang aya di nu ceramah. Jadi nu ceramah ngan pajujun nu sejen cicing ngadangukeun nu sejennya sae canak nu awona kantunkeun teu sadayana sae mungkin simkuring nyarita kasar awon kantunkeun. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wabifadlillah, wabisyafaati rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu daw ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Peringatan Isra Mi'raj kitu. Airo barisna fathah teh hukumna tafkhim kitu ceuk ugeranana tajwidna. Jadi lain Isra Mi'raj, Isra Mi'raj kitu. Awas tong salah deui. Ai kebiasaan goreng ulah sok-sok dituturkeun. Da tos biasa Pak Kiai di dieu mah Isra Mi'raj. Ai biasa goreng mah benerkeun. Isra Mi'raj gitu kah. Isra Mi'raj. Allah itu menang Allah. Allah sing lekoh. Isra Mi'raj gitu. Gitu. Mun Isra Mi'raj. Mun Mi'raj Isra. Jadi Isra Mi'raj. Ai ieu mah man Isra berarti Mi'raj gitu hiji tah. Ilmu teteh hiji mau ilmu tah. Jadi balik ti dieu teh aya deui nyebut Isra Mi'raj tapi kedah Isra Mi'raj. Saha nu Isra Mi'raj teh? Jawab atuh coda. Saha nu Isra Mi'raj teh? Kangjeng Nabi Muhammad unggal tahun diperingati ku urang pasir kurang lemur panjang diperingati unggal tahun leres teu leres unggal tahun wah teu boga duit aliuran pokona mah sagala diolah datang ajengan bogan oge ngadak-ngadak aya ieu teh da baheulana mah teh ngaranna jadi dugan teh pedah urang Cipari ningali Belanda gitu Belanda ningali kalapa hejo give me the gun gitu dongengna teh kadiekeun senjata dipake nema kelapa oh itu teh duwegan gitu. Da urang Sunda mah sok kitu. Padahal mah give me the gun kitu dongengna duwegan teh. Dongeng we duwegan we eta dua teh ilmu duwegan. Tadi Isra Mi'raj dua-dua. Isra Mi'raj unggal tahun diperingati ya di mana-mana teu eureun-eureun tepikeun ka bulan Sya'ban. Teureun-eureun tapi ka bulan Sya'ban diperingati we terus. Nyaritakeun Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi pertanyaanana sakieu ieu ti miti ngajina. Nabi Muhammad mah geus puguh mi'raj ka Allah. Geus puguh naik ka Sidratul Muntaha. Geus puguh tepung jeung Gusti Allah. Ari urang lembur panjang
rek iraha mi'raj siga Nabi Muhammad ka Allah. Nah, ayo sia ngahulang sia ditanya gitu. Nabi Muhammad mah geus Isra Mi'raj. Ari urang rek iraha. Dan Nabi Muhammad mempajujun apan mukjizat eta mah. Urang mah urang oge kudu mi'raj. Sabab Nabi geus mere alat ka urang keur mi'raj. Supaya urang ge milu mi'raj siga Nabi. Naon muli Isra Mi'raj Nabi dadabuh as-salatu mi'rajul mu'minin. Ari salat teh alat paranti naekna mukmin ka Gusti. Jadi urang lemur panjang oge bisa tepi ka Allah, naik tepi ka Allah make jalan naon eta hayang mi'raj teh kudu salat atuh. Sok sarolat tara. Salatna awal waktu dur cong dur bedug ngong adan cong salat dur cong tah aya nu kadua cong dur cong salat dur bedug cong salat lohor dur bedug asar da salatna jam 3:30 salat lohorna dur cong dur menit pede ngajawab teh ieu da tengah jawab ke katembot tina beungeut-beungeutna tuh dur cong dur mudah-mudahan nu cong dur cong sabab kieu bisi geus asup kana waktu salat engke-engke heug maot dosa gede. Tenang we da karek jam 1 setengah 2 ge bisa kene salat lohor bisa jam 2 ge bisa salat lohor bisa ngan kumaha lamun jam 1 leuwih 5 menit paeh kitu atuh mikirna kumaha lamun jam 1 leuwih 20 menit maot kumaha lamun jam 1 samemeh jam 2 maot kitu mikirna ayeuna mah. Mun kana HP ditinggalian we ningali TikTok berpasangan janji kokoh keprok atuh balikan deh atuh prok sing kompak kudu dititah siga TK wae berpasangan tah kitu geunaheun ka ceulin aing janji kokoh saling cinta saling hormat saling sayang saling jaga musyawarah untuk sakinah tepuk sakinah eta teh keur usum ayeuna teh Kang dina TikTok teh kitu bepacangan janji kokoh ampun Gusti tos jadi hiji omat salat awal wak sabab bisi diengke-engke tetepi ka ari engke iraha badena ros ari engke iraha engke teh ayeuna ceuk tadi engke teh ayeuna ceuk tadi teh pan ngalobrol jadi teu pajujun teh jadi iraha engke geuning engke teh ayeuna untung tepi ka ayeuna lamun teu tepi ka ayeuna rek kumaha heug maot tadi jam 1 tetepi ka ayeuna mah ningali pajujunnya matak tong diengke-engke bisi tetepi ka salat tong diengke-engke bisi tetepi ka dur cong naon cenah hiji tah
Allahu Akbar, begitu. Hayya 'alas shalah, kudu geus boga wudu, kudu geus siap rek nunaikeun salat. Biasakeun eta teh. Di pesantren Simkuring di Al Jauhari budak 5 menit memeh adzan kudu geus diuk di masjid. Begitu hayya 'alas shalah geus nangtung. Matak lamun ameng ka Al Jauhari ningali hayya 'alas shalah geus nangtung tong kaget. Sabab Simkuring merentakeun hayya 'alas shalah nangtung. Sabab hayya 'alas shalah teh hayu urang salat, kudu siap atuh jawab nangtung. Komo komat mah qad qomatis shalah, ari qad asup kana koma naon artina? Temen-temen parantos nangtung pan kitu. Jadi geus temen-temen kudu nangtung, jadi artina kudu geus nangtung. Begitu qad qoma teh lain cicing keneh, lain diu keneh, tapi kudu geus nangtung. Simkuring ngabiasakeun santri di Al Jauhari kitu. Itu jadi bisi budak rek disapasantrenkeun ka Al Jauhari sok. Nah, gitu, tapi kudu siap salat awal waktu. Eta syaratna salat awal waktu zikir. Gitu, salat sunat. Tidak boleh ada salat sunat yang terlewat. Gitu. Geus. Tah, geus awal, tah alat salat teh nyaeta mi'raj. Ibu sok salat, sok alhamdulillah. Pertanyaanana, ari ibu salat osok pernah tengapung jika Rasul ka langit ka-7? Allahu Akbar, peng gitu ngapung. Pernah henteu? Nah, cenah Pajujun atuh geuning beuteung pernah ngapung, abdi oge can pernah. Sarua dan ngapung nama lain awakna. Tapi naon? Kolbuna anu ngapung mah. Awakna mah na sajadah we, matak salat dibagi 2. Catet, aya salat syariat, aya salat torekat. Aya salat syariat anu dimimitian ku takbir, ditungtungan ku salam. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh, nu kitabam mauquta cek Quran. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Waktuna ditangtukeun ku Allah, eta mah salat syariat. Kiblatna tangtu ka Masjidil Haram. Belah mana Masjidil Haram teh? Ka'bah teh belah mana? Belah kulon. Kuloneun mana? Lemur panjang. Jadi orang lemur panjang wajib malik kaku kade. Di Ciparima aya Nabi pan nitah salat malik kawetan. Buah aya anak buahna di dieu. Aya weh. Lain bisi aya we, bisi rek debat jeung aing. Salat di titah malik kawetan. Ya, matak salat mun di Mekah mah, da di Mekah mah ka mana we salat malikna? Di Mekah mah ka mana wae. Dan kuloneun Ka'bah ka wetan, wetaneun Ka'bah ka kulon, kiduleun Ka'bah ka kaler, kaleun Ka'bah ka kidul. Matak mun ningalina TV di Mekah muter jajaranana. Sabab kabeh hareup ka Ka'bah, kiblat syariat. Kabeh kudu malik ka entak ulah jijieunan lain-lain wae. Salat malik ka wetan. Lain-lain wae. Untung we, untung. Jeung eta aya we pengikutna teu kaharti aing. Teu kaharti. Pan urang mah teu kaharti. Geus puguh Qur'anna sakitu ngajeblag, hadisna ngajeblag. Naon-naonna ngajeblag, geus kuat. Nah jeung nuturkeun jelema anu sakainget. Gitu kan. Justru kudu dipertanyakan tata cager jelema teh henteu. Kudu ditanyakeun kudu mah. Lain dituturkeun, manya jelema geuring dituturkeun. Gitu, geus balik deui ka nu tadi. Kiblat syariat. Waktuna ditangtukeun. Ta eta mah ngaranna salat syariat.
Tapi aya salat syariat ngapung moal ka Allah. Moal paling jauh ge tapi karena sajad, ruku ngadeukeutan sajad, sujud ngantel karena sajad, 1000 kali urang umur panjang salat moal tepi ka Allah, tapi karena sajadah, da karek salat syariat. Hayang tepi ka Allah mah kudu boga salat nu kadua ngaranna salat torekat. Mana salat torekat? Nu teu di waktu-waktu. Ira waktuna unggal waktu. Ka mana malikna? Teu malik ka mamana, ka Allah. Naon nu salatna? Qalbu hate. Ai hate anu eling ka hate anu malik Allah teh naon? Hate nu eling ka Allah. Ai hate nu eling teh hate nu zikir ka Gusti. Awas ngaji aya mah ngabodor wae mah bawaeun. Ari ngaji mah aya bawaeun puguh ubar hareudangna gitu kan. Masing kuring dibere bogan geda candi inum. Soalna karunya ka ibu-ibu halabahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nikmat amis caina teh komo geran ningali mah ulah milaraan atuh pajujun ada bongan atuh dibikeun manya kudu diantep kalapa badag gitu caina loba diinum teu mubadir gitu. Geus jadi naon atuh ai salat torekat teh zikir. Mana dalilna? Quran nu tadi lain Quran. Awaskeun Quranna sing panjang sing ponok resep kanu panjang paingan ngaranna lembur panjang. Aya urang Sunda kawin ka urang Arab ulah ketan. Ulah didongengkeun ulah lah paur ini mah tara ngabodor ngabodor teh sok loba salah wae geus urang tuluykeun ngajina aing poho deui we tuh jadi gara-gara urang Sunda ka urang Arab. Aduh urang Sunda ka urang Arab yang seuri atuh dah malam pertama geus sakitu teu jadi babarudak da kumaha atuh di malam pertama gitu biasa ilalanya meureun seetik gitu tuh si Ece ngaleos ngadengeng enak cenah dia jalannya da karek huluna atuh tuluykeun deui enak sakalikeun kabeh enak dak cenah teh ka dieu saking panjangna cicing budak mah ngarti sia teh ieu mah dongeng kolot poho deui aing geus tah Qur'ana urang bacakeun dangukeun Qur'an dan Quran ye qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sorak saya setruk 2 kali lumayan kenehnya lumayan keneh we lah daripada lumanyun mah. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad innani anallah sanyana kami Allah la ilaha illa ana tadi pangeran iwati kami
wa aqimis sholata lidzikri jeung adegeun salat keur zikir ka kami. Jeung adegeun salat keur zikir ka kami. Ayo pertanyaan deui wae. Kieu ye ai ngaji kudu komunikatif mah ye. Salat heula zikir heula. Oh salat heula terus geus zikir terus. Oh, jadi nu dimaksud ku urang lemur panjang mah dikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah eta meureunna maksudna. Oh, wiridan ceuk urang dieu mah. Oh, nya. Lamun wiridan mah nya salat heula terus wiridan. Da geus wiridan naon? Ngadoa geus ngadoa terus? Geus balik terus? Scroll HP deui. Terus tiktokan deui. Terus nyangu. Terus masak. Eta mun keur masak dikir teu? Keur salat dikir teu? Henteu atuh pajujun mah nya ngakeul kudu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alus teh eta. Alus ngain budak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alus teu? Alus daripada budakna dialungkeun mah. Gitu kan gitu. Tapi lamun zikirna make zikir eta pasti aneheun jelema. Bakal aya jelema nyebut kieu engkena. Kurang saeunan sa jelema teh ngakeul bari kikituan, macul bari kitu, ngarit bari kitu. Ngaraman naon lempang ngagayuh sapeda bari dikir. Tah matak dikir dibagi dua, aya zikir jahar, aya zikir khafi. Zikir jahar mah nu sabada salat teh ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah eta zikir jahar. Zikir nu kadua mah zikir khafi, eta mah zikir nu aya dina hati. Zikir jahar mah sawaktu-waktu, zikir khafi mah salilana. Matak tadi wa aqimis sholata lidzikri adegeun salat ke zikir ka kami. Jadi zikir heula. Lain salat heula. Da salat teh supaya urang zik. Beres salat urang zik. Naon nu zikir hat. Matak hatena kudu dieusian ditalkin zikir. Kitu. Tak kitu cek Qur'anna. Pertanyaanana ayeuna kumaha bisa hate terus eling ka Allah? Tadi biasakeun make amaliyah anu aralus. Kabeh dibalikeun ka Allah, ai urang mah lain sok kadang-kadang ka Allah teh inget lamun keur teu boga duit. Karek jejeritan ya Allah, ai tatangga imahna meuni geus alus rek lebaran ke. Meni mobilna ge geus meuli deui. Ari abdi Gusti iraha tatangga jiga abdi. Iraha batur jiga kuring. Ya Allah Gusti jejeritan we kasalaki we jeding bibir yang selalu huntu. Da salakina penghasilanana pas-pasan. Keun bae atuh pan baheula keur bogoh mah teu nyebutkeun pas-pasan. Pan aku cinta padamu. I belong to you, you belong to me, I and you pa bilong-bilong. Baheula mah I love you, you love me, yap milu I and you pa lap-lap. Baheula mah kitu pan. Mari kita lewati bersama suka dan duka akang. Suka dan duka kita lewati bersama. Ayeuna telat mere duit we nyengsol bibir. Manyun. Ampun. Tapi ieu mah katingali awewe tukang palinter nareangan duit ya mah. Katingali ti panggung ieu mah awewe pinter nareangan duit. Jadi duit salakina diteuneun di mana bae kapanggih gitu. Kapanggih.
Aduh ya Allah. Gusti ampun. Duit nih jadi masalahnya. Naon-naon teh duit. Padahal mah ya Allah. Memang hirup ku duit gitu. Hirup ku duit. Astagfirullahaladzim sia. Istighfar sia teh. Hirup ku duit. Aya jelema loba duit. Senang gitu yakin. Teu. Itu loba jelema loba duit di penjara. Da duit na menang korupsi. Epan loba duit. Aya loba duit. Salat diluli-luli. Menijiga ece duit pas-pasan. Pas butuh, pas aya. Pas hayang meuli mobil, pas aya. Pas hayang meuli motor, pas aya. Pas hayang namahan imah, pas aya. Tapi salat awal waktu kan tenang hirup gitu mah bener tuh. Ulah ieu mah tatanganya imahnya disirah. Tatangga meuli parabola, meuli paramek. Tatangga meuli mobil nyeri huntu. Tatangga tumpak mobil anyar ieu tumpak ambulan. Nanaonan gitu. Jadi jelema kitu. Abdi mah pajujun menisok siri ka batur rezekina teh meuni tarereh teh datangna teh. Ai abdi mah meuni kudu diteangan sagala saha nu kudu neangan rezeki atuh da. Da ulah diteangan rezeki mah dijemput. Rezeki mah lain diteangan tapi in kana la ta'rifu ulwana rizqika fa inna rizqaka ya'rifu ulwanaka. Lamun maneh teu apa rezeki maneh di mana ayana cenah kitu. Ingat yen rezeki mah apaleun di mana ayana maneh. Sekali deui lamun maneh teu apa rezeki maneh di mana ayana, rezeki mah apaleun di mana ayana maneh. Jadi moal patuker rezeki moal patuker. Baheula uing sok naik angkota ke sakola teh ka aliyah. Wah, kekebutan angkot teh anger we kosong. Anu di siapna pinuh. Anu kalem we angkot teh pinuh. Penumpangna aya nu swasiat hayang udag-udag penumpang teu pinuh. Tuh saha coba anu ngurus rezekina? Allah. Ya rezeki mah geus asup kana beuteung ge. Aya lain rezekina mah diutahkeun. Makana rezeki mah neangan ge nu barokah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barokatan. Tuh yang namahan rezeki mah. Yang namahan mah ilmu wa ziyadatan fil ilmi. Ilmu hayang namahan tah siga ayeuna aniprek bari panas. Wa ziyadatan fil ilmi hayang namahan tapi wa barokatan fil rizki. Rizki mah hayang nu berkah. Gitu. Rizki nu berkah mah pan saeutik mahi loba nyesa. Dipake dahar ka budak lintu jaba pinter. Dibagikeun ka salaki jag-jag getol berjamaah tah rezeki nu berkah mah kitu. Ai rezeki teh da lain duit wae. Daek ka pangajian teh rezeki ieu teh. Daek ka pangajian teh rezeki. Matak dengekeun ngajina tong recok kitu. Tong dibagi dahareun tah lamun keur ngaji teh. Sabab mah baleg tuh kan hakaneun we tingali tuh nya teu kadengeun da. Oh ieu eta non. Oh eta kenceleng. Kieu atuh kenceleng heula sakedeung. Kieu ieu dengekeun nya rumusna dengekeun keula. 10 cokot hiji sabaraha? 8 eta mah rumus matematika urang lemur panjang. Ayeuna urang make rumus Quran. Cek Quran mah 10 cokot hiji teh lain 8 tapi 18. Sabab hiji digentian 10. Cek rumus Quran mah hiji nu kaluarkeun teh digentian
10 jadi 10 cokot hiji teh 18 dan nu hiji nyokot gantina 10 cokot 2 sabaraha 28 on apa nu 2 kali 10 nyokot 2 dukon 2 nyokot 10 sesana 8 20 10 cokot 3 7 aduh aing hese pisan ada tell me pisan 3 7 10 cokot 4 genep 10 cokot 5 55 10 cokot genep 4 10 cokot 7 tilu 10 cokot 8 82 10 cokot 8 hiji 10 cokot 10 100 tarumus Allah mah kitu makin loba ngaluarkeun makin loba gantina manja abil hasanati falahu asyru amsalihha daena lamun erek sodako neangan nu gede coba sok teruskeun teruskeun sok sodako mah teu goceng teu goban teh 50.000 atuh goceng 5.000 teu goceng atuh gope 500 teu gope atuh gocap 50 teu gocap atuh gotun 5 perak mun teu gotun acan mah goblok so kulilingkeun bari cicing bari eta nguliling soranganna dusna ngameh teu ieu ulah nguliling ku jalmi sina nguliling ti eta dusna keun damel anu nyokot nu tukang nyokot dus masuk ngerengkel leungeunna so tah kitu jaba ngajinya duh dikeresakeun ku Allah ieu balageunna jelema ieu jaba daek ngaji daek papanasan daek dipentas sodako geus ieu mah berlipat-lipat weh pahala teh amin ya Allah ya Bang ieu tah kolot baheula teh budak ayeuna kieu tapi pertanyaanana kira-kira ieu kebiasaan alus ibu-ibu teh bakal turun ke anak ibu moal tak kitu tah mudah-mudahan makana aya pasantren di dieu maksudna naon keur ngadidik anak ibu supaya naon supaya siga ibu kitu matak asupkeun ti leuleutik da hese bu geus diajar geus gede mah belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air tuh diajar ke budak mah hese nataku hesena aya budak diajar ngaji ihdinas siratal mustaqim ceklokeun cek guruna teh ihdinas siratal ceklok mustaqim guruna teh keheul meureun diteke budak teh beletak diteke eta budak malik bari semut ceurik Pak Ustad menigalak menineak cegalak ai mustaqim teu nyeklok ai diteke meni nyeklok nah jadi diajar mah kudu ti leuleutik diajar mah keur budak diajar api keur budak diajar ngaji keur budak gitu supaya ibu siga ibu itu ibu teh hasil ngaji ti leuleutik teh ti leuleutik ka madrasah daek ngaji tapi ka kolot pan kebiasaan parapah tebih oge teu nanaon makin lempangna pangin pangjauhna panglobana ganjaranana komo nu naik motor mah lebih loba ganjaranana sabab eueuh taneuh anu katincak kaliwat eueuh nu kaliwat taneuhna katincak kabeh nu make mobil 4 bana lebih loba
Mata mun ka pengajian hayang loba ganjaran naik toronton. 12 bana sama gitu. Geus, wih deui ka awal. Nah, jadi diulang deui bisi poho. Nabi Isra Mi'raj, urang ge kudu Isra Mi'raj. Nabi tumpak buruk, urang mah tumpak salat. Salat mana nu bisa dipakai jadi Mi'raj selain salat awakna wungkul, tapi salat jeung hatena. Salat syariatna bener serta syariat, ruku sujudna bener, babacaanana bener, segala rupana bener cek syariat. Tapi salat torekatna hatena yang hareup ka Gusti beres. Salat syariatna, salat torekatna mah teu eureun. Terus jalan salat torekatna mah. Ayeuna ge keur kieu kudu salat. Naon nu salat hatena tah ieu. Hate nu zikir ka Gusti. Ieu teh naon? Mik ieu mah naon cenah ieu teh? Mik diketrokan ku Pajujun, jantung we. Tenang heula, tenang. Tong rusuh. Heeh, ieu teh ngagambarkeun detak jantung gitu. Betul detak jantung tong era pada nyebut jantung tah. Tiap detak jantung teh kudu bari zikir ka Gusti Allah. Naon nu zikirna qalbuna tadi jero Allahu Allah di jero teh. Boro-boro lain keur salat oge bibir nyebut Allahu Akbar hatena mah ngagetruk tah. Eta salat khusyuk teh. Lain salat anu apa hartina babacaanana salat. Kabayang ibu geus kolot kudu ngapalkeun babacaan salat hartina. Lain goreng alus eta oge. Aya mun geus kolot rek kumaha pohoan. Jeung mun salat kudu babacaan bisa ka jeung hartina berarti anu khusyuk teh urang Arab. Urang Arab pan khusyuk teh atuh. Pan bahasa Arab rakatan salat teh lain. Allahu akbaru kabir walhamdulillah katsira. Urang Arab mah nyarahkeun hartina teh kudu da bahasa Arab. Urang mah kudu diajar Allahu akbar Allahu akbaru ari Allah anu maha agung kabiron tu kagung pisan. Alhamdulillah sareng puji kagungan Allah. Terus kudu kasiron kalawan puji anu seueur. Kudu diajar urang hafalkeun. Urang Arab mah teu kudu berarti mun salat khusyuk teh salat nu apal hartina bacaan salat urang Arab berarti tah. Teu bisa kitu ulah kitu. Picik eta teh cara mikir kitu teh. Lain goreng, lain teu meunang alus bacaan salat apa hartina. Tapi nu leuwih penting mah ngarti naon ari khusyuk tah. Khusyuk teh nu tadi. Hate nu nyang hareup ka Gusti Allah tah eta ieu bae ngagetruk kolbu. Beres salat, awal salat nama beres, wiridanana beres tadi tuluy macul tong eureun maculna hatena mah ngagetruk ka Allah. Yang hareup ka Allah. Hos teh maot di tempat macul di sawah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matak dawu Allah na Quran, yaumala yang faumalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali zaman naon man ata geus datang jadi lain yati illa man atallaha biqalbin salim. Hatena geus datang ka Allah kalawan salamet gitu. Mas 45 menit. Teka rasanya. Geus 15 menit deui. Kumaha? Sajam deui. Apa ayeuna mah ngaji Pajujuna ge beda jeung harita nyanyi. Ayeuna mah hoream. Teuing ayeuna mah ti saplak gering tara narima onangan jadi nyanyi teh hoream. Ngaji Quran oge da sorana geus kurang alus teu pati dia hoream hayang ngaji we.
yang harapan santri wae pandi ngaji gitu. Jadi keun weh baheula mah pajujun baheula ayeuna jujun geus kolot. Jujun sesa umurna bae umur uing teh sakedeung deui buat tepi ka 80 tahun meureun. Amin gitu atuh. Bari sehatkeun gitu. Ayeuna umur sabaraha jujun 55. Ngora keneh ngan capek teuing. Bisa keneh nyandung opat pan opat mah Superman. Lamun 3 Batman. Lamun 2 Iron Man. Lamun hiji cemen. Gitu. Entak mung disebut cemen siga naik nama sakitu gering cenah namahan komo mun cager henteu heureuy ce tong dianggap ieu mah ieu tong dianggap ari aya manu cocok jeung urang umur panjang. Nah kenapa tidak, bener siapa takut, bener tuh. Nah, cicing bapak mah tong gaskeun. Si bapak gaskeun resiko pas-pas ge rieu tuh. Lain ari dongeng nu nyandung teh sok inget ka jelema nu nyandung tapi kumisan siga akang kumisan teh leuwih baplang. Pas akang nu ngora jeung nu kolot teh gerebek teh kana kumis. Duanana dicepeng kumisna ku nu kolot jeung ku nu ngora. Bari ngomong ku nu kolot teh ngomong, "Akang, di antara pemajikan akang nu dua ieu mana nu pangalusna ngaulaan ka akang?" Rek nyebut sarua bae da kudu adil, dibenyeng ku ieu dibenyeng ku itu dibenyeng jadi Surabaya. Nyebut sarua bae jadi Surabaya. Alah nyandung. Ngedongeng nyandung teh itu eureun-eureun. Bu, henteu. Si Ucu langsung mapanas wae si kan hoyong deui cenah. Emang apa gitu uing geus kitu apa cenah. Sok fitnah eta teh mesti majarkeun henteu. Aduh ya Allah. Geus diomongkeun. Tah tong nyandung ka Allah mah. La tusyrik billah. Teu meunang. Ka Allah mah kudu nyang hareup. Wahid. Qul huwallahu ahad. Allahus. Tah lamun geus nyebut Allah ahad, Allahus samad. Kade Allah teh tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Tong bergantung deui ka Santi Allah. Kade bisi nyebutkeun kieu. Da lamun eueuh si Kang Ihin mah. Urang mah dahar poe tadi. Untung si Kang Ihin. Awas hati-hati. Cek ilmu tauhid mah ngomong eta teh geus musyrik. Kuduna kumaha ngomongna tuh? Syariatna lamun teh Kang Ihin anu nulungan abdi tadi teh disyariatan ku Kang Ihin, syariatna moal dahar. Untung Kang Ihin meregi nyeum duit. Apik kade ayeuna mah kudu apik. Sabab saking pentingna teu ngaduakeun Allah. Tapi kan kanu tadi eta zikir oge kudu ditalkinkeun ditancepkeun dina kolbu. Supaya nancepna kolbu teu jadi ka mana-mana eta zikir kudu kuat nancep dina kolbu. Gitu. Geus beres salat ngarti salat syariat salat torekat tinggal nanya rek dia iraha dialajar torekatna. Gitu. Di mana Pak Juyun diajar torekat?
ulin atuh ka Al Johari gitu. Lamun hayang ngarti kumaha ilmu tarekat lain berarti kuring bisa kuring keur diajar bahwa syariat ibarat parahu, tarekat ibarat laut cai. Lamun hayang nyawa parahu bocor ansomkeun ka laut, ansomkeun ka laut parahuna karek katingali ngaberbek berarti bocor tamal nu bocorna. Tak urang diajar syariat teh lain berarti kudu diajar tarekat teh lain berarti kudu ninggalkeun syariat, tapi justru keur namalan syariat nu balocor. Nu tadina salat likum-likum dareg-dareg balik. Ya engke mah eureun heula. Manya ai nonton TV, nonton Persib molotot. Menang wae ngalawan Malut kamari 2-0. Apa geuning pan lalajo. Persib teh atuh. Persib aing. Engke pageto main deui jeung Racanbug. Racanburi nya. Menang lah insyaallah. Aduh, Persib ya. Baru dah mau keprok ngadenge Persib mah. Da kabeukina Persib. Tapi kaboga babaturan baheula pepujian salah si babal. Ulah sok salat di imah upami aya masjid mah pribumi atawa sema kajabi aya Persib mah. Jadi mun aya Persib mah meunang teu balik. Geus. Nah, jadi ditalkinkeun. Diajar thariqatna. Matak di NU tadi di loba banser ieu. Di NU aya jam'iyah thariqah mu'tabaroh. Eta teh keur naon? Keur ngawadahan jama-jama nu diajar thariqah. Ibu oge geus kolot ulang anu kudu dibaca ungkul. Pat parapat kira gede kira lumpat kira udag ilmu opat syariat tarekat hakikat makrifat. Gerak ka Badung meuli kupat. Gerak ka Galut meuli baju barukat. Kade lumpat di soledad. Ulang sadar dibaca tapi dipake diaji. Gitu. Irarek diajar thariqat. Sokra diajar takin zikir. Supaya nu tadi salat dengan sadar salat tahiriyah me bisa mi'raj, me bisa ngapung, me bisa tepi ke Allah. Peringatan Isra Mi'raj ayeuna teh dengan sadar diperingati wungkul, tapi dipraktekkeun ku urang-urang oge kudu bisa mi'raj siga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sadaya tiasa sim kuring oge dibisakeun ku Allah. Aranjeun oge ditiasakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tos tong panjang-panjang teuing. Cekap nu penting kacanak ilmuna nu penting mah. Tos sakitu nu penting mah amplopna we. Nah hajol kana amplop we poho punten ajengan tong dianggap heureuy. Tong dianggap heureuy tong tah uing mah teu mikiran amplop. Kumaha? Eusina mung tara pikiran eusina oge sok gering kadang-kadang teh mikirna 20 juta datangna 10 juta tak kitu sok kitu teh kadang-kadang mah gitu jadi sok mikirna geus tong sok mikiran nu kitu ngaji we geus mikiran amplop we lah nya karena Allah we bari mikiran bari insyaallah karena Allah moal eta mah namina ge bisyarah. Bisyarah mah pan naon ngaranna teh. Jadi beres ngaji aya kahadean tinu ngonang kitu bisyarah teu pajujun kudu sakitu 10 juta. Eta mah jelema jijieuna nungkul. Eta mah keun wae nu jijieun mah. Anu mitnah mah keun bae nya teh nya. Nu periogina mah sim kuring mah minta doa ti sadayana mudah-mudahan kuring panjang umur, sehat,
bisa mimpin pesantren, ngajadikeun santri-santri jadi budak-budak anu soleh. Da santri teh pangtebihna teh urang Papua. Pangtebihna teh ti Papua, ti Bengkulu, ti Bali, ti Samarinda. Jadi lain urang dieu wungkul, urang dieu nama eueuh malahan mah urang lemur panjang can ngadenge. Pernahnya? Oh pernah sekali. Ngan sakakalina we gitu. Gitu. Eueuh nu nuturkeun tah taun ayeuna tuturkeun deukeut batur mah ti Bengkulu, ti Lampung, ti mana ieu mah ti Lemur Panjang deukeut. Coba boga budak teh daripada budak di imah latang faul jarba ukur basalima min hawalakin nasalim mata tujrobu lamun cager babarengan jeung nu budug lain nu budug minu cager minu budug sok budak campur jeung tukang mabok ayo teu milu mabok nyaksian we kieu ta nongkrong di posoronat di posoronat teh anu mabok ditungguan datang polisi da ditewak kabeh abdi mah teu mabok kenapa jelaskan di kantor digusur kabeh dibawa ke kantor polisi geus di kantor polisi ditanganga sebenarnya jengkol coba nih peteuy coba nih tepugu dah geus dah jengkol dah peteuy sih coba maneh alkohol oh berarti maneh nu mabok tuh kitu campur jeung nu mabok ka pasantren kan campur jeung kiai jadi santri boro-boro nyantri di pasantren baheula kuring ke zaman masih kene jadi karek diangkat dosen sok ngaji di penjara Sukamiskin ke zaman lain tipikor penjarana masih kene residivis kuring keur sare tibra jam 1 keur sare siang pamajikan ngaguya-guya ya aya penjahat so aku yang tadi jam 1 berang aya penjahat cengkat siap we ilmu anu matuh jampe pamake teh dibaca pokona mah segala rupa dibaca pokona mah geus we digegerenyeman we memeh muka pantot teh ai ditoong teh tina tadi tina gordeng jangkung badag jelema tuh paingan pamajikan sieuneuh ngan pamajikan nyebut rampok nyebut penjahat eta na pananganana tato Pak berarti kan kabayang nyambung eta tato ka jero da katingali kuring ge atuh rada reuas tah la haula ceng dah da jangkung badag atuh buka we pantone kuring teh begitu buka langsung we disekak ster kuring teh saha pan jangkung apa nih teh kejadian nyata ai kejadian nyata kudu nyata nyaritakeun ge nya saha itu berarti penek ieu mah saha nah buat kitu jangkung ai kuring kumaha kitu ulah penek sia teu sopan ka kiai teh kirang jangkung gitu baik penek oke dah eta nama panjang napasna kana teu balik we mikir teh kana kanyut teh mikir teh aja kumaha kitu sia nah ada teu naon nyebut kanyut mah kasar pajujun mah oh lamun hayang lemes hamplas teu pernah nyebut kanyut atau kanyut kunang urang mah nya nyebut kanyut natarang jelema eraan kanyut napunuk jelema borangan kanyut laer hamur kanyut tukang kawin wae gitu kanyut burut nu jalan lempang na egang urang begitu kakanyuteun euceu eta mah hayang dikawin wae saha sugan teh mah disentak kitu rek nonyok kadan cium tangan abdi cenah pas santri bapak
make da teu boga santri tatoan. Baheula can boga pasantren. Tapi nu ngaji ka kuring loba. Anu ngalong. Eueuh teu boga eueuh nu tatoan. Santri di mana cenjang? Di Sukamiskin cenah. Sukamiskin da aya Sukamiskin pasantren, Sukamiskin Gedong, pasantren Sukamiskin lu. Sukamiskin Lebak. Oh, LP. Nah, acan teh didinya tos lami didinya 13 tahun cenah. Kasus naon? Teu pira cenah Pak, mutilasi. Heuh bahasana kehet teh bari heureuy. Ayeuna ceng tos bebas, atos nu dinten ieu. Aya naon ka Akang? Abdi nelpon ka Pun Biang coba diuih ka Sukabumi teu kenging. Kedeun dirinya we cateangan guru ngaji supaya dibawa ka bawa baleg. Abdi teh emut ka bapa, da bapa sok ceramah resep cenah abdi. Aduh Gusti bingung dibawa kumaha teu dibawa kumaha akhirna mah disuguhan saya aya. Kabeneran doe poe eta teh rek ngaji ka ditu ka Jawa Tengah. Itu rek ini jam 2 teh rek ini ka Jawa Tengah ka Pekalongan, ka Brebes dan ka Pekalongan. Ka Brebes. Nah, ieu budak pake baju naon mah nya budak ditinggalkeun jeung pamajikan kan teu ieu. Aya bae nu mere batik inget penggemar tapi teu apal ka kuring gitu, apal sorana wungkul baheula mah zaman kaset pan baheula mah gitu. Ngirim batik, batikna teh ku kuring dicobaan teh gomrang. Nyarekan we ka kuring teh koplok. Kokoplokan gitu udah. Dipakekeun ka si eta, dikersakeun ku Allah pas. Da meuni kasep budak atuh da budak bersihnya make batik alah pantes teh budak teh. Bere kopiah cukup. Da berangkat teh ka Jawa. Turun tina mobil teh. Kuring diciuman leungeun teh. Pangersa beujeng sumping. Selamat datang Pak Kiai, selamat datang. Di tempat teh ka tukang si eta ge diciuman leungeunna. Tadengeun barudak. Diciuman leungeunna si eta ge naon sababna coba? Sabab naon? Bareng jeung kiai dianggapna muridna santrina padahal nemelungsur. Tak kitu. Usum apa jujun ceramah di panggung si eta mah barang hakan we di nu hajat. Nah kitu tah matak sok kumpulkeun. Pasantrenkeun sina ngaji ti leuleutik tadi kedodek sagede kieu. Diajar gitu ngaji gitu. Keun bae mustaqim ceklok mustaqim oge. Teu naon. Asal ngaji we insyaallah. Didoakeun ku sim kuring mulang kalih di dieu pasantren ieu sing beuki saloleh. Mudah-mudahan guruna sing sehat. Mudah-mudahan pasantrenna sing majeng. Sim kuring ge minta doakeun mudah-mudahan pasantren Al Jauhari mudah-mudahan sing beuki maju. Ya alhamdulillah sababna aya Al Jauhari pan aya wakil presiden Pak Ma'ruf Amin ngaliwat ka dieu aya KDM Bapak aing kamari nya. Nah, hayang Lalajo Charlie aya gitu jadi loba manfaatna. Aya geus puguh nu kurona mah juara dunia wungkul. Tapi saeutik nu ngadengekeunana. Ai dibere ngaji mah saeutik padahal juara internasional wungkul. Tapi lamun dibere Charlie, wah pinuh. Dibere Nasar, wah pinuh. Datang we fitnah. Ajar teh gara-gara Kiai Haji Jujun mengundang Nasar datang musibah. Musibah di mana? Banjir di mana? Aing mah eueuh banjir dan aing mah justru lamun eueuh sababna eueuh kayak eueuh acara di pesantren maot ta jelema teh maraot. Urang kampung eta teh sabab ka bawa palid da mangkaning biasana teh jam sakitu teh keur sarare pengakuan ti manehna untung lah sabab diselametkeun abdi nongton Nasar. Ai kuring jelemana sok kesel cek kuring sia mah sok kitu ka hayang sia ge lajo Nasar ngan teu gablek duit. Jadi maksud kuring mah pan nyieun kahadean gitu kan.
toh nasarna ge ngalaguna ge Habibi ngalagu naon da gorowok geuning nu nongtonna seperti mati lampu atuh si Nazar jadi kok nanya ka urang Pak Kiai kenging kitu teuing ceng tatuh urang mah ngamenangkeun moal nyarek moal ting gorowok seperti mati lampu atuh seperti mati lampu ya sayang seperti mati lampu aku padamu ya sayang. Nasar, aduh, gitu, subhanallah. Sok, terakhir mah tisim kuring sakitu tah ngaji, ek di dieu syukur, rek teu ngaji di dieu, rek dituluykeun ka mana ka Al-Johari syukur, rek ka mana we asal ngaji, ulah diantep ieu paur generasi. Lamun diantep bahaya kuring lamun yang nyaritakeun generasi bahayana diakurkeun jeung kondisi keayaan zaman ayeuna moal cukup waktuna kudu engke deui mun dionang deui kayak mun dionang deui urang ngadongeng deui nu eta nya sakitu Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mang Pud, sabaraha menit? Sajam 4 menit tuh, bisa dijieunnan tuh sajam 4 menit. Aya nunong videonya. Mudah-mudahan sing daramang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga malam hari ini kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada orang berkata rezeki itu dicari. Tapi saya bilang, rezeki itu bukan dicari, tapi dijemput. Karena Allah sudah menentukan rezeki setiap manusia. Ada sebuah ungkapan, In qana la ta'rifu aina rizqika, fa inna rizqaka ya'rifu ainaka. Kalau kamu tidak tahu di mana rezekimu berada, tenang saja, rezekimu tahu di mana dirimu berada. Masya Allah. Jadi jangan terlalu panik, jangan terlalu stres, jangan terlalu takut tidak makan. Karena Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk. Burung pagi keluar sarang dalam keadaan lapar, sore pulang dalam keadaan kenyang. Kenapa manusia yang punya akal malah kalah yakin sama burung, saudaraku? Tapi ingat, rezeki bukan hanya uang. Orang sering salah paham, dikiranya rezeki itu cuma duit. Padahal kesehatan itu rezeki, anak saleh itu rezeki, istri yang baik itu rezeki, suami yang bertanggung jawab itu rezeki, bisa hadir ke pengajian juga rezeki. Bisa duduk mendengarkan ilmu juga rezeki. Bahkan hati yang tenang itu rezeki paling mahal. Makanya jangan iri melihat orang lain. Ada orang rumahnya besar, tapi hatinya gelisah. Mobilnya mewah, tapi tidurnya susah. Hartanya banyak, tapi keluarganya berantakan. Sebaliknya, ada orang hidup sederhana, motor biasa, rumah kecil, tapi sholatnya rajin. Anaknya nurut, keluarganya rukun. Hatinya tenang. Nah itu rezeki yang berkah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau mau hidup tenang, biasakan sholat tepat waktu. Karena sholat itu mi'rajnya orang beriman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, jalannya lewat sholat. Tapi jangan sholat di akhir waktu terus, beduk zuhur jam 12. Sholatnya jam 3:30. Masih bisa? Bisa. Tapi siapa yang menjamin kita hidup sampai jam 3:30? Makanya begitu azan berkumandang, segera tinggalkan urusan dunia, tinggalkan HP, tinggalkan TikTok, tinggalkan gosip, datang ke masjid, karena panggilan Allah lebih penting daripada panggilan dunia. Saudaraku, syalat itu bukan cuma gerakan badan, bukan cuma rukuk dan sujud, tapi hati juga harus ikut sholat. Ada sholat syariat, ada juga sholat hakikat. Kalau syariat, badannya menghadap kiblat, tapi hakikatnya, hati harus menghadap Allah. Makanya banyak orang sholat
tapi pikirannya kemana-mana. Badannya di masjid, hatinya di pasar, badannya rukuk, pikirannya jualan, badannya sujud, pikirannya cicilan. Akhirnya salatnya tidak terasa nikmat karena hatinya belum ikut menghadap Allah. Maka biasakan hati berzikir, bukan hanya bibir. Kalau bibir berzikir tapi hati lalai, itu belum sempurna. Zikir itu harus masuk ke hati. Sampai setiap detak jantung terasa menyebut nama Allah. Allahu, 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 Allahu. Masya Allah, kalau hati sudah dekat kepada Allah, hidup jadi ringan. Masalah tetap ada, tapi hati kuat menjalaninya. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang banyak orang hidupnya terlalu dipusingkan uang. Sedikit-sedikit uang, kurang sedikit marah, kurang sedikit stres. Padahal uang bukan sumber kebahagiaan. Kalau uang sumber kebahagiaan, kenapa banyak orang kaya malah stres? Kenapa banyak koruptor masuk penjara? Kenapa banyak artis hidupnya tidak tenang? Karena ternyata hati manusia tidak bisa dibahagiakan hanya dengan dunia. Hati manusia butuh Allah, makanya jangan terlalu cinta dunia. Cari dunia secukupnya, tapi jangan tinggalkan akhirat. Karena hidup ini sementara, saudaraku. Kalau ingin rezeki berkah, biasakan sedekah, jangan takut memberi. Karena dalam Al-Quran, Allah menjanjikan, barang siapa berbuat satu kebaikan, maka akan dibalas 10 kali lipat. Masya Allah, makanya orang yang suka sedekah itu aneh. Hartanya seperti tidak habis. Selalu ada saja gantinya, karena Allah sendiri yang mengganti. Kadang manusia hitung-hitungan, sedekah 5.000 masih mikir, padahal buat jajan saja gampang, buat kopi gampang, buat rokok gampang, tapi buat sedekah berat. Padahal sedekah tidak akan membuat miskin, justru membuka pintu rezeki. Hadirin yang dimuliakan Allah, didik anak-anak sejak kecil dengan agama. Ajak ke masjid, ajarkan ngaji, ajarkan hormat kepada orang tua, karena belajar waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Kalau sudah besar, lebih susah. Jangan cuma anak diajarkan sekolah dunia, tapi lupa diajarkan agama, karena zaman sekarang godaannya luar biasa. Kalau anak salah pergaulan, bisa rusak masa depannya. Makanya campurkan anak dengan orang saleh, dengan ustadz, dengan santri, dengan lingkungan baik. Karena lingkungan sangat mempengaruhi masa depan anak. Saudaraku, kita hidup di akhir zaman. Fitnah di mana-mana. Maksiat mudah dilihat. Orang baik malah kadang diejek. Orang ngaji dibilang kuno. Padahal justru ilmu agama yang akan menyelamatkan kita. Maka jangan malu mengaji. Jangan malu belajar agama, walaupun umur sudah tua, karena selama masih hidup, kita tetap butuh ilmu, saudaraku yang dirahmati Allah. Mari kita perbaiki hati, perbaiki salat, perbaiki zikir, perbaiki akhlak, perbaiki hubungan dengan Allah. Karena kebahagiaan sejati bukan saat banyak harta, tapi saat hati dekat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal dan berkah. Semoga Allah menjaga keluarga kita. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah. Semoga Allah memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.